Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka barudak sadayana, mudah-mudahan dinten ieu sadayana urang dipaparin kasehatan sareng kalancaran dina sagala rupi kagiatan urang. Dina dinten Salasa ieu sapertos biasa ibu baris maparin materi mata pelajaran basa Sunda nyaeta urang aina majeng kana pangajaran 5 anu temana bangsa Indonesia. Sateuacan ibu ngadugikeun materi, ibu baris ngadugikeun tujuan tina pembelajaran materi ieu. Anu kahiji, sarengsena hidup diajar dina tema Indonesia anu aya judulna Reueus Jadi Bangsa Indonesia. Dipiharep siswa bisa ngaregepkeun kawih pikeun maham eusina. Anu kadua, siswa bisa nyaritakeun eusi kawih pikeun maham eusina. Janten dina tema bangsa Indonesia ieu materi utamina nyaeta urang baris ngabahas ngeunaan kawih. Salajengna urang kedah terang heula naon eta kawih. Kawih teh mangrupakeun rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kagiatan ngalagukeun kawih disebutna ngawih. Upami dina basa Indonesiana nyaeta urang ngalagu. Kawih teh saenyana sarua jeung sajak. Ngan peda sok dihalangkeun. Janten kawih sareng sajak teh sami. Mung upami kawih dihalangkeun, dilagukeun. Upami sajak sok dihalangkeun atawa kawih dikawihkeun disebatna rumpaka kawih. Di dieu aya salah sahiji conto kawih ngeunaan Cinta Nusa anu disanggi atanapi sanggian Mang Koko. Mangga diregepkeun ke hidup tiasa ngiringan. Indonesia gemah ripa loh jinawi, alam enda hejo lemblok sugih mukti, subur tutuwuhan beunghar pepelakan, daun hejo ngemplo karaharjan lemah cai, kakayon tumuwu subur pajangkung jangkung, petetan ngawujud sirung panggulung gulung, piraku rek rela, piraku rek tega, alam nu ngemplo hejo pinarengan ngarang-rangan tekariksa. Eta salah sawios contoh kawih ngeunaan Cinta Nusa sanggian Mang Koko. Upami dina buku basa Sunda ieu kawihna aya 2 pada anu ku ibu namanya dikawihkeun dihalangkeun nyaeta mung sapada nyaeta pada anu kahiji. Salajengna di dieu kawih nu judulna Cinta Nusa teh diwangun ku 2 gundukan. Oke, ku hidup tiasa ditinggalnya dina buku basa Sunda Pangrumat halaman 58. Masing-masing gundukan diwangun ku 8 jajar tanapi pada lisan. Tangke oge hidup tiasa ngaregepkeun deui kana jumlah engang atanapi jumlah sorat tungtung dina unggal jajaran. Di dieu aya rumpaka kawihna anu tos di tangtoskeun jumlah engang sareng atanapi sora tungtung.
Dina padalisan nu kahiji aya Indonesia gemah ripah loh jinawi. Ieu disekat janten sababaraha suku kata Indonesia gemah ripah loh jinawi. Eta sadayana jumlah engangna aya 13 nyaeta 13i. Nah disebat 13i kumargi dina kecap panungtung aya kecap wi anu ngagunakeun vokal i. Anu kaduana aya alam endah hejo lemblok sugih mukti. Upami dipisah-pisah janten alam endah hejo lemblok sugih mukti. Jumlah engangna aya 12i. Disebat 12i kumargi dina kecap nu tungtung aya kecapti ngagunakeun vokal i sareng sajabina deui dugi ka pada anu kadalapan. Dugi ka pada lisan anu kadalapan langkung seueur nyaeta 18a. Mudah-mudahan ieu hidup ngartos dina materi rumpaka kawi anu utamina mangga ku hidup di titenan sareng dibaca deui dina buku pangrumat basa Sunda. Kanggo materi ngeunaan kawi dina tema bangsa Indonesia ku ibu dicekapkeun dugi di dieu heula. Hatur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.